Nahin we lah sing diputuskeun. Teruskeun atuh nya. Neng. Ayo ah, kamu mau lapar? Kamu mau Oh. makan? Iya. Boleh ini. Di dia we Neng ah. Kamu, ayo. Di dia we nya. Di nya. Senang Neng. Nasi goreng. Ini Neng. Minumna Nasi naon? goreng. Ini mau yang coklat. Coklat. Mang, si goreng 2. Minumna coklat dingin hiji, teh manis we hijinya. Nasi gorengna 2 nya. Teh manis dingin hiji, dia teh coklat dingin hiji. Ya, Oke, siap. Siap. Di antasannya. Tapi nasi gorengna antrinya minumnya teh payun yos. siap. Antasan seberapa? Ah, mantes suaminya. Cara doaan kieu. Sudah anak sibuk Neng. Bisnis bisnis teh. Ah, bisnis naon? Tak apa lain seneng mah. Ate ke bisnis ieu lember buruk. Jeung bangkong kadot. Ah, ya gitu bisnis lembar buruk jeung bisnis bangkong kedot itu dulu. Nya ya Neng ah. Saya nama tong herannya, jangan heran berat. Biar aja. Keren. Nengnya hubungan orang teh asa geus lami saberapa tahun? Aya 4 tahun. Nah, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun di mana? Terus 5 tahun. 5 tahun orang teh geus lila. Benernya 5 tahun mah mun di sinetronkeun nya eleh sama boy naik haji oge. Kang bubur kayak ini. Eta mah bakat kuyeuna wah. GGS oge lewat di sinetron kisah cinta urang mah mun di sinetronkeun bakat kulilana. Nengnya teh geus lila neng. Puntennya. Iya, nah. Nasi goreng mah rada laminya. Iya, iya. Can ngejo abina. Santai emangnya. Ya. Siap. Nuhun Mang. Ah, Nya urang teh geus lila neng hubungan teh. Hayang kawin. Sing neng teh. Kita boga duit. Kumaha rek kawinan. Ada bisnis can hasil wae. Bisnisna tuh mulai berapa bangkong kedot. Ya we tuh nengnya mah kumaha mah ka Jepang heula. Nu boga duit. Jauh tuh we Da gede di Jepang mah gaji sabarang tahun rek balikna oge. Kalem dah mah sekian penting mah neng gitu Bisa apa Jepang? ya bisa neng aya nu ngajakan. Pokoknya malah bakal indah pada waktunya. Kumaha tuh mau jauh mah. Abi mah kuat. Ka mah kuat mah. Tenang we pokoknya mah neng sing percaya kan. Neng tenang we di dieu nya. Kudu jaga diri, jaga kesehatan. Umat namun manggih silet ulah diopi. Namun manggih paku ulah didahan. Ya. Komo manggih lampu mah ulah diopi, ulah didahan. Kayak neng teh bisi buru cabulino siga mobil odong-odong Pangandaran ya. Kamu udah kebus deh. Nya. Pokoknya mah ulah we nya. Ya mau tuh pira aku gitu. Sategarana hate kieu. Neng ama ieu teh Kenalan. buka ke apa? Asal laminya nasi goreng teh. Heeh. Mending ge nyanyi heula. Ieu mah nanti gadana hate teh. Ada yang lain senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Enak kan tak nyanyi teh? Sebenarnya mah teu ngeunaheun tapi ya ngeunaheun we lah sing diputuskeun. Teruskan atunya. Neng jadi mulus neng bawaana teh ka zaman. Kumaha mun jauh teh engke?
Di itu mah jaba garulis. Neng dah mah lain hayang nu kitu gelisna oge teu kudu kitu dah mah hayang cantik luar dandangan. Bos warna mah terus di make up abi teh cantik dari dalam mah. Gampang atuh Neng hayang cantik dari dalam mah kan Neng teh geus dandan nya dibedak dilipen setipnya geus kitu teh dahar ya atuh make up Neng. Kan si Aa cenah ini ka Jepang geus kabeureun bangkong kedot. Prihatin Neng mah.